Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaayan asma'na Allah anu maha murah tur anu maha asih. Asih, asuh, asah. Hayu urang siliwangikeun, urang salawangkeun muru ka Gapura Agung. Urang sajajarkeun kumargi hakikat nama urang teu sami sacikal sareng sabakal. Sim kuring nedapi tulung sareng kaberkahan ka Zat anu wajib ayana, anu jenengan Allah anu maha murah tur maha asih. Sadayana puji kagungan Allah nu parantos ngamuliakeun Bani Adam, khususna ka para ulama, para jahid, para hakim, para karim, sareng parantos munjulkeun Allah Subhanahu wa ta'ala khususna pisan ka para arifin nyaeta anu parantos maripat ka Zat Allah, ka sifat-sifatna, ka asma'na. Sareng Allah parantos marinan rasa kaaranjeunna kana lejatna mahabbah. Sareng Allah parantos ninggalikeun kaaranjeunna hakikatna sakabeh perkara nu aya di bumi sareng di langit. Rahmat sareng salam mugi tetep kajungjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu jadi pamungkas sadaya para nabi, anu dijadikeun tina nur Zat Allah, sareng timantena dijadikeunana sakabeh perkara. Kitu deui ka sadaya kulawargina sareng ka para sahabatna anu jadi pamimpin sadaya para wali Allah, sareng ka sadaya para tabiin dugi ka poe kiamat. Dupi anu dipimaksad kusim kuring bade ngabahas perkawis ilmu maripat. Sasieun sabeunyeun muga aya manfaatna. Nyaeta ngabahas perkawis wahdat af'al, wahdat asma, wahdat sifat, sareng wahdat zat, anu nganggo judul suluk sareng maripat. Nanging sateu acana pribados nedari hapunten tina samudaya kalepatan tina perkawis susunan bahasana atanapi merenahkeun kalimatna. Rumaos sim kuring mah sanes ahli bahasa, kukituna sim kuring nampi pisan tina sadayana kritikan anu sifatna ngawangun khususna ka para ulama
mugi kersa ngalereskeunana bilih aya kalepatan sabada ditapakuran bari disarengan ku basiroh. Hatur nuhun. Misbo sapu jagat. Bab anu kahiji dina netelakeun tauhid af'al anu hartosna nganunggalkeun Allah dina sakabeh perbuatan atanapi wungkul Allah anu ngagaduhan af'al atanapi perbuatan kanyahakeun ku aranjeun sanyana henteu aya anu matak ngalesotkeun ka aranjeun tina segala perkara anu matak bahaya angin iktikan anjeun jeung suhud rasa anjeun yen segala perkara anu berjalan di sakabeh alam anu sifatna papasangan eta sadayana ti Gusti Allah Ta'ala sanyana nama sami aya eta perbuatan teh sae dina rupina sareng dina hakikatna atawa goreng dina rupina tapi henteu dina hakikatna ari sabab anu kasebut goreng teh dina hakikat nama sae ku jalaran sadayana oge timbul tinu sae nyata di hadirat Allah Ta'ala kumargi tiap-tiap anu timbul di hadirat Allah Ta'ala eta sae bae dina hakikatna nama tapi di hukuman gorengna teh dina lahirna saparantosna datang hukum sara ku diutusna para rasul anu ngemban tugas tabligh ti Allah ngajak tauhid ka anjeunna sareng pintu netelakeun kana aturan hirup kumuhna manusia di dunia sareng kehidupan jaga di akhiratna umaja kana kahadean nyarek kana kagorengan sangkan selamat di dunia bagja di akhirat anu padahal eta sadayana teh boh alusna boh gorengna qadar papasten ti Allah nyata anu disebut af'al Allah dina ieu ilmu marifat mah dupi carana tekadkeun ku hate anjeun tinggali ku panon anjeun yen sagala perbuatan dari anjeun sang sakabeh makhluk obahna sang cicingna eta timbul kabeh ti Allah Ta'ala ari ngabangsakeun perbuatan atanapi af'al ka makhluk eta mah majaji sanes hakiki sabab hakikatna nama sadayana perbuatan eta ti Allah Ta'ala boh mubasyarah anu secara langsung atawa tawalud anu secara henteu langsung muka hiji hartosna perbuatan mubasyarah nyata seperti robahna kalam dina panangan anu nyerat kedua hartosna perbuatan tawalud nyata anu jadi tina perbuatan mubasyarah seperti rag-ragna batu tina leungeun anu maledog ari dalil-dalilna anu nuduhkeun kana yen segala perbuatan eta timbul ti Allah Ta'ala henteu aya tinu sanesna seperti
dauhan Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, anu hartosna sareng ari Allah eta anu nakdirkeun anjeun kabeh sareng perbuatan anjeun. Surat As-Saffat ayat 86. Jadi urang jeung perbuatan urang jeung robahna urang jeung cicingna eta kabeh af'al Allah, makhluk Allah. Sakumaha saur Syekh Muhammad bin Sulaiman Jajuli rahimahullah dina Syarah Dalilul Khairat, henteu aya hiji cariosan perbuatan usik malihna si hamba angin eta kabeh tina ilmu Allah, kodona sareng kodarna. Sareng deui dawuhan Allah Ta'ala dina surat Al-Anfal ayat 17, wa ma ramaita idza ramaita walakin Allah rama. Hartosna jeung teu pati-pati maledog anjeun he Muhammad dina waktu anjeun maledog, tapi hakikatna mah Allah anu maledog. Jadi ieu aya teh nuduhkeun kana tunggalna af'al. Sang sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anu hartosna henteu aya daya jeung henteu aya kakuatan angin daya sareng kakuatan Allah wungkul anu maha luhur af'alna tur maha agung datna sareng sifatna. Sareng deui dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tataharraku daratun illa biiznillah. Anu hartosna henteu lobana hiji atom angin pasti kalawan pangersana Allah duhur napis. Sareng deui isyaratna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantenna henteu ngadoakeun ka kafir Quraisy anu kacida nganyarikeunana, sabab mantenna mandang kana sadayana perbuatan eta dinisbatkeun ka Allah Ta'ala. Dupi dalilna anu nuduhkeun yen kaawonan ti Allah Ta'ala sapertos doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minka. Anu hartosna, ya Allah abdi nyalindung ka Gusti tina kaawonan nu timbul ti Gusti duhur napis. Sareng deui dawuh Allah Ta'ala dina surat An-Nisa ayat 78, kulun min indillah. Anu hartosna bejakeun ku anjeun he Muhammad sakuliahna kasayan sareng kawonan eta ti Allah Ta'ala. Tah kukituna jelas atuh yen kaawonan eta timbul ti Allah Ta'ala. Madamel contoh ahli marifat supados nyaketkeun kana paham tapi henteu dina hakikat nama nyata sadayana makhluk teh saperti wayang dina henteu ngabogaan perbuatan sorangan wungkul perbuatan dalang sapertos dawuhan Allah Ta'ala dina surat Hud ayat 56, ma min dabatin illa huwa ahidu binasiyatiha. Anu hartosna henteu aya hiji makhluk
anu kumarayap angin Allah anu ngagerakeunana. Lenyepkeun ku urang sadayana. Lamun anjeun ngabiasakeun pelongan seperti kitu serta sungguh-sungguh ku panon sareng ku hate anjeun tanduan de sadayana wujud anu mah jaji eta musnah tarungkuk ku caangna nur wujud Allah anu hakiki. Kumargi dina hakikat nama makhluk teh adamun mahdun anu hartosna mah henteu aya bolongkotan. Sareng deui salamet anjeun tina saniskara bahaya dunya sareng akhirat. Eling-eling he dulur kabeh. Sanaos sadayana perbuatan eta perbuatan Allah Ta'ala, maka poma anjeun ulah ngarampak hukum syariat, sabab anjeun diberi akal, pikiran, jeung perasaan. Jadi wajib anjeun ngalaksanakeun sadayana piwaranan Allah sareng Rasulna, sareng wajib anjeun ngajauhan cegahanana. Ulah pisan anjeun nekadkeun gugur taklif sara, sabab lamun tekad anjeun kitu niscaya anjeun kaasup kafir jindik. Naudzubillahi min dzalik. Kahade salah nerapkeun antara ilmu syariat sareng ilmu hakikat. Dina syariat mah tetep anjeun ngalaksanakeun ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu diatur dina ilmu fikih, ilmu syariat. Tapi hakikat hate anjeun mah tetep sadayana perbuatan saya sareng awon eta sadayana perbuatan Allah. Nembe anjeun lesot tina syirik hopi sareng anu sanesna anu matak ngabahayakeun dunya sareng akhirat. Ari syirik eta aya dua rupi. Nu kahiji syirik jali, anu kadua syirik hopi. Ari syirik jali nyaeta mangeran kasalian ti Allah, sapertos ngaduakeun ka Allah, ibadah kasalian ti Allah, sapertos ka batu, ka kayu, sareng ka makhluk liana. Ai syirik hobi nyaeta sapertos ngabangsakeun perbuatan kasalian ti Allah, sapertos ngarasa gaduh diri, sifat diri, sareng amal diri. Ari kaseuseurana jalma eta teu pada terangeun sareng teu pada naliti karena syirik hobi. Jadi imanana teh teu sabenerna sakumaha didawuhkeun ku Allah Ta'ala dina surat Yusuf ayat 100 genep. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Anu hartosna sareng teu iman kalolobaanana manusia ka Allah, angin bari maranehanana musyrik. Jadi urang disebut ku Gusti Allah dina Al-Qur'an musyrik, dikecualikeun ti jalmi mukmin anu sabenerna. Moal digolongkeun urang ka jalmi mukmin anu sabenerna kecuali itikad urang sareng pandangan urang. Henteu aya anu berbuat satu, henteu aya anu kawasa, teu aya anu ngarungu, teu aya anu ninggali, sareng teu aya anu mawujud angin Allah Ta'ala nyalira. Lamun itikad urang geus kitu, kakara urang disebut mukmin anu sabenerna, jeung kakara urang lesok dina syirik hobi. Jadi ahli tauhid anu sajatina, anu ngabogaan dua surga, nyata surga dunia anu buktina marifat sareng sorga di alam akhirat.
sakumaha dawuhan Allah Ta'ala dina surat Ar-Rahman ayat 46, waliman khofa maqama rabbihi janatan, anu hartosna sareng pikeun jalma anu sieun kana makom pangeranana baris meunang dua sorga. Sang Syekh Abdullah bin Hijaj Asyarqawi rahimahullah 1150 dudika 1227 Hijriah, sajalma anu geus asup dina sorga maripat di dunya niscaya moal kapita kana sorga di akhirat kalawan dinisbatkeun kana bidadarina, katuanganana, leuteunana, sareng anu sanesna kalimatan lahir. Lain deui dinisbatkeun kana nikmatna ninggal zat Allah anu Maha Suci. Margi ninggal zat Allah musyahadah di dunya eta sapalihna kanikmatan di sorga anu pangageungna.